siga contoh filsafat materi sareng filsafat tauhid perbedaan anu langkung paling mendasar. Upami Gusti Allah ngaijabah gitu. Eta teh henteu langsung ku sifat kudrot, pasti Gusti Allah teh nganggo sistem anu terdiri dari rangkaian asbab-asbab. Siga contoh Allah ngarizkian, sumberna teh rezeki teh ti Gusti Allah. Ngan ngalangkungan asbab ti payun nantos dibahas. Aya 5 asbab anu halal gitu ya. Tiasa tina bati dagang, tiasa tina buruh gawe, tiasa tina nginjem, tiasa tina nampi pamere, tiasa tina menta, teh asbab. Hakikatna mah sumberna teh ti Gusti Allah. Jalmi tos gaduh filsafat materi, terus we diajar ngaos tauhid gitu ya. Henteu dicoplokeun heula materialisme teh. Terus we mempelajari asbab rezeki nu halal teh aya 5 gitu. Pasti anu menarik sanes mengkaji sumberna gitu. Pasti hoyong mengkaji asbabna gitu ya teh. Upami tauhid mah nyeuketan sumberna, upami materialisme mah nyeuketan asbabna gitu tah maksudna teh. Matak siga ajengan-ajengan nu tiasa ngabeungharkeun dipilarian. Naon margina da teu gaduh kepentingan hayang ngamurnikeun tauhid mah gitu. Tapi kaperyogian teh hoyong seueur harta banda we gitu ya teh. Puncak-puncakna jalmi akhir zaman teu pati kabitaeun gaduh iman sampurna teh gitu. Pami teh mah ditabisan gitu ya. Bade nyandak iman sampurna atau nabi bade nyandak hartos 100 miliar. Tah eta teh akhir zaman mah pasti nyandak hartos 100 miliar eta teh. Naon margina da teu pati ka hartos nikmatna gaduh iman sampurna teh gitu. Margi sadayana kanikmatan tos diwakilan ku materi kitu tah maksudna.